Bang itu jeung nu kieu patut. Cek ka mana? Ke warung aing naon? Milu atuh aing karasa euy. Naon milu sia mah? Sia ka mana kitu? Ah urang mah ngaja we pas saya sorangan aing ka warung aing milu. Nah, naon milu sia mah ngarujitkeun lah. Sia mah sok ngaganggu wae. Pi. Naon? Yo, kambeut teu. Jing lapar teh. Sok geura sok angsa ieu. Putih konok anjing. Caprak teuing sok kabeh dieu ieu masakan we salajat kieu. Wah, mane mantap euy Mang Nur euy. Mana? Tah ka warung geuningan ieu teh. Warung. Heeh, ngan ngambeu ieu atuh meuni teh seungit beuteui, seungit asin, sambal geuningan. Yuk, Mang Nur beak sorangan ieu meuni sabobok kieu ieu sanggup. Pesan kaca doa anjing juga mana dang di mah aing tawaran teu. Lapar itu euy. Di mah weuh kejo itu lah. Kayaknya sekarang rasa pisan ieu teh. Bang itu jeung nu kieu patut. Cek ka mana? Ke warung aing naon? Milu atuh aing karasa euy. Naon milu sia mah? Sia ka mana kitu? Ah urang mah ngaja we pas saya sorangan aing ka warung aing milu. Nah, naon milu sia mah ngarujitkeun lah. Tuh kipi aing meuni karasa jenuh sia mah. Milu heuh. Sia tujuanna ka mana? Aing we tujuan hirupna. Aing milu we ka mana lah? Aing balik dewe ka imah tuh. Warung. Buat Aing rujit tadi tuturkeun ku maneh mah. oh ya buat aing mah pira-gerek milu atuh diaturan ku aing baturan ya. Aing geuna sok. Ya, Kada doang. panggih jeung nu kieu. Mana kitu geus milik sia mah ya peuh. Anjing musibah aing panggih jeung sia mah. Naik naon ke warung? Aing meuli hakaneun lapar lah beuteung aing ueuna naon di imah pamajikan aing teu ngejo. Gua aing ge bijil teh lapar. Buka duit teu. Eueuh. Cek aing ge nan tungtungna teh. Bae aing mah sapotong ge. Maneh wae, jak. Lah. Tuh. Ieu. Sia mah sok ngaganggu wae. Pi. Naon? Yo, kambeut teu. Jing lapar teh. Sok geura sok angsa ieu. Putih konok anjing. Caprak teuing sok kabeh dieu ieu masakan we salajat kieu. Tuh. Sok geura Anjing sambal tarasi. heeh. Peuteui. Ya, Naon deui asin? rezeki meureun nya saya. Sekar gusor sigana mah. Busuk. Atuh. Jangan sampeukeun we ya. Nah, era aing mah. Nah, era-era teuing kipli, pancen lapar. Meuli wae ka warung atuh. Ke mana mah duit sabaraha? Mau apa aing geuna sareng wae. Aing teh moal duit. Geus itu kasih bae pulsa we. Dua. Mana? Pan Bancing sampeurna ku maneh. gawat yang sorangan. Iya. Gawat. Mang Nur. Mandang anjing. Kesempatan Pengen biuk aroma-aroma depan heueuh. membegelegar anjing. Sawarga anjing nu kieu mah. Sampai ku maneh. Nur. Gua udah putus ka dia. Mang Nur. Hei, Mang Nur keur naon? siapa dia? Keur naon, Mang? Lah, kenapa tuh ya apa dia? Ayo yuk. Anjir. Wah, mane mantap euy Mang Nur euy. Mana? Tah ka warung geuningan ieu teh. Warung. Heeh, ngan ngambeu ieu atuh meuni teh seungit beuteui, seungit asin, sambal geuningan. Yuk, Mang Nur beak sorangan ieu meuni sabobok kieu ieu sanggup. Lain digawe. Oh, kana anu digawe. Digawe Mang Nur. Ya, uing mah beuki pisan kadaharan nu kana dieu teh model jeung asin, sambal gitu teh geus sempurna urang mah dahar teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat mana yang kau dustakan. Ya, si kebon ieu nya. Komo sambal-sambal nu kitu mah abdi mah kabeuki pisan eta teh. Cing mah teh jam saeutik kan. Ya. Maneh beuki nu sambal kitu? Nah, beuki pisan. Sok ka nyokotan ka.
Iya. Naik ka warung sorangan teh. Kewe heula lah ke warung mah. Kagok Mang Nur Kagok. sakadang. Hah? Kagok ke. Sok Mang Nur sok. Sok. Sopan anu aing. Heeh, poho. Lain juga atuh ka warung mah kalah madak di dieu. Oke lah. Kira ke warung mah gampang. Yasin di pasar ya Mang Nur. Di tanduy goblok. Pasar. Nya heueuh. Urang mah diimahkenan ka pamajikan. Sok resep jeung nu kieu teh urang mah dahar teh. Teu kudu macam-macam sagala rupa kitu kieu genan. Urang mah geus beuki nu kieu teh, Mam. Pokona Ada ngeuna. Ngeuna. Naik ka warung, juga atuh ka warung mah. Sok nambah. Ya, Mang Nur lah. Da sok buka ieu mah. Di titah aing mah nambah sorangan. Atur nuhun pisan Mang Nur Mang Nur enakna. Enggak lapar sorangan. Kita kata di situ. Pesan kaca doang juga maradang di mah aing tawaran henteu. Emang Nur ayeuna usaha sok kana naon mah? Nya Mang Nur. Geus wae malah tutut. Malah tutut. Tutut anya. Paingan ya. Jangan sanggup nereak ya. Jadi juragan tutut ayeuna mah. Mang Nur Urang melu gawe atuh mah. Dah sorangan pas belian kapol. Kana ayeuna mah ketieu jeung kapal lah. Mang Nur geus cicing dina tutut. Batu mah berhasil usaha teh. Heeh. Gimana anak pisan dia teh. Asli mah. Yang nambah sok dong, nambah. Ada kurang ya. Nambah sok. Bade. Sekarang tuh canda. Kak urang tembak. Anu urang tuh urang we lah. Ka beneran candahan. Ada milik. Mang Nur sing gede milik. Amin. Sing alus rezekina nya. Eta naon Mang Nur? Sambal. Enggak teman. Sing kata kerupuk. Kayak rute 2 be. Eta mata. Yang dibakal wae. Karetek Mang Nur. Nah, keresek. Etanya apa teh? Sing bolotot dengan sayap sadaya namanya. Padahal kada bukan nu digawe sia teh jiwong. Kalau anu digawe ngajeng jolobat teh. Oh, gitu. Kan bisa gitu bisa mau berapa kanjeng kan kurang di bawah gitu. Ya. Anu digawe keur macul di sawah. Iya. Ini masuk cuma. Alhamdulillah rabbil alamin Mang Nur. Atur nuhun tetapi pisan Mang Nur. Ade. Ida cing ingat ka pamajikan mak sorangan we hayu. Ingat kagak. Oh, nikmat euy. Ngomong. Nah, ya mah, dia tak cuci mulut nak, Pe. Cing ingat ka pamajikan dahar teh. Acan ini ngoplok kieu Mang Nur. Nya tuh ada aceh ngeunah ieu mah. Heeh. Aceh binjai. Hebat euy. Nah, atuh. Lobakannya. Duh, China mending ngeunah itu mending ngepas Ya mah pamarang-marang bener. Anetnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngeunah mah Ade. Ulah pisan. Asa kaingetan aing. Naon? Heueuh. Ai dahar teh kudu inget ke pamajikan. Uing kaingetan pamajikan candahdi mah euy. Nangke wae bawa. Mana geus dahar can pamajikan? Acan saruapan. Iya we bawa tanu aya teh saha ayeuna teh. Macam Ya. bawa. Oh, uing asa kaingetan Mang Nur euy. Atuh nu ieu we lumayan. Ya. Eta. Ya Mang Nur Aceh ngeunah pamajikan beukian juga nama. Heeh. Sekarang mah bawa we kupat yang kayak isu-isu. Saya kupat meureun. Tutup kerupuk mana tutup kerupuk? Nah, itu. Wah, aing baturan jeung Mang Nur teh alhamdulillah tuh sampai sok. Sep. Anu teh wadah nama dianturkeun deui nya. Yang tergede wadah namanya. Karunya pamajikan candahdi mah euy. Ka bakal eta teh. Nah gitu. Siapa? Mang Nur ya nuhunnya. Oh, nya. Nuhun pisan. Ke diantarkeun deui ieu piring nama. Jadi kumbahan lah. Datang don maradang ditawaran hanteu ku aing ge. Geus madang kecu aing banjut sakarupa. Dasar babaturan haram jadah ieu mah. Alhamdulillah rabbil alamin cek aing tah. Aing boga balat jeung kos Mang Nur teh resep. Ngerti itu. Nya cai aing untung barang. Boga pananjing jeung hakaneun di imah jeung pamajikan. Oke, wayan sok karumbah wae wadahna mah. Kayak di kumbahan heula da ieu ngeraku berak wae di balik kotor-kotor. Cepat balik. Balik ah. Tahun pemajikan enggak.